Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa syahwatin arido anin nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yakdotin wa ifatin anda murido mingka anha. Akal dina sakabeh kamaksiatan eta kusabab ridho kana nafsu. Hikmah yaitu nyaeta merupakan penjelasan perincian dina hikmah-hikmah anu sadacan bahwa antara jelema jeung Allah eta aya hijab. Hijab teh lamun secara perinci nama loba bikin kajutaan hijab, cuma lamun diringkeskeun itu aya 4. Hiji nyaeta nafsu, kedua dunia, katilu makhluk, kaopat setan. Tayo 4 perkara teh nyaeta anu mantak ngahalangan ngahijab jelema ka Allah sehingga hese usul atau ma'rifat ka Allah. Tadi hikmah ieu teh penjelasan tentang nafsu. Sakabeh maksiat itu asalna teh kusabab jelema ridho kana nafsu. Aya nafsu teh kahayang. Watak nafsu diciptakeun nafsu itu ngajak kana perkara anu dilarang ku Allah. Watak asli nafsu. Sehingga ieu nafsu teh diantara hijab anu pang sulit-sulitna dikendalikeun. Kisah nafsu ketika diciptakeun ku Allah, dek diciptakeun ditanya ku Allah, saha maneh? Nafsu mah jawabna ana-ana anta-anta. Urang-urang maneh-maneh itu ka Allah teh ngajawabna teh. Dulu eta nafsu ku Allah teh disiksa. Ribuan tahun dibeuleum eta nafsu. Geus kitu diangkat ku Allah, ditanya ku Allah saha maneh jeung saha kaula cek Allah. Eta nafsu ana-ana anta-anta, aing-aing sia-sia cek nafsu. Sehingga disiksa deui, diangkat deui, ditanya deui ku Allah teh saha maneh saha kaula cek nafsu ana-ana ente-ente, aing-aing sia-sia. Dulu eta nafsu disiksa ku Allah ku jalan dilaparkeun ku Allah eta nafsu. Sehingga diangkat ku Allah, ditanya ku Allah saha maneh arek ka eta nafsu ngajawab anna abuka wa anta rabbi. Ketika dilaparkeun nafsu karek mengakui kaula teh hamba Gusti, Gusti teh pangeran abdi. Tetap diantara cara mengatasi hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu teh nyaeta ku jalan dipuasakeun. Jadi diajar cara mengendalikan hawa nafsu itu di bawa lapar. Puasa Ramadan 30 poe, bahkan lamun dina perjalanan salat itu lebih ke puasa sunnah, Senin Kamis di
saya nafsu teh ngajadikeun akar iya dina kamaksiatan anu dilakukeun ku jelema kahayang sabab kekaditean nafsu mah dibawa kana hade watak aslina mungeun nafsu dibawa kana salat mungeun watak aslina teh kitu kana dibawa kana ibadah mungeun dan cuma lamun dibawa kana salian ibadah dibawa ulin dibawa ngobrol dibawa jalan-jalan dibawa jajan dibawa nonton film dibawa nonton HP itu nafsu itu kasapeun tah rek sakumaha tunduna sakumaha sapena nuturkeun hawa nafsu mah eta kudu bisa kahaya tah bisa kalawan cuma lamun misalnya nafsu dibawa karena hal ibadah contoh enak ngaji ya kok dibawa ngaji ieu nafsu teh berontak ya nafsu nu aya di urang teh berontak teu kuat teu kurun mendadak tunduk mendadak jadi awak bener karasa lah gitu teh teh ngaji teh emang nafsu itu tah bakawaran nafsu muari di urang dan kalau mau beres ngaji wes pengajian selesai teh hareuy tah panuna awak tadi nyeri awak menjadi cangkeh deungeunangeun dibawa ngaji lepas gitu tah dan emang watak nafsu mah gitu tah hesek ngan cek tadi teh lamun misalna nafsu teh diturutkeun ku urang kahayangna ieu dan ieu pan hayangna mah urang teu ngaji ayeuna teh hayangna mah mung salat urang hayangna mah cicing bular beler urang teh bari ngoprek apek tuturkeun kahayangna teh timbul kamaksiatan umat timbul kamaksiatanana salatna jadi katinggaleuan cicing ke ujung-ujungna lewatin waktuna gitu kan tuturkeun kahayang terus gitu kan karena kamaksiatan jadi kamaksiatan nu dilakukeun ku jelema teh nyaeta ku sabab jelema ridho kana nafsu arti ridho kana nafsu nuturkeun hawa nafsu maka daek nafsu mah itu diperangan dilawan urang hayang jadi hamba Allah lamun urang hayang jelema anu saleh lamun urang hayang jelema anu bisa ngablikeun diri ka Allah daek teh itu dilawan orang dilawan mun teh kitu moal bisa mentak saur para ulama teu aya nu mantak nyapekeun ngalelahkeun ngariwahkeun ngarepotkeun ka para solihin ka para wali ka jelema-jelema ahli ibadah kecuali nafsuna ngalawan hawa nafsu mah capek capek sote teh jangan ngalawan jangan teu ngalawan teh capek lamun nafsu urang diturkeun seueur itu capek nah lamun ketika capek tak kahayang nafsu tadi teh dilawan ku urang itu lumayan melelahkan kana jiwa lumayan menyiksa eta teh. Maka para salikin para arifin itu enggak itu mainnya bertarung. Jiwana teh bertarung. Bertarung jeung ngalawan kahayangna. Ngalawan kaembungna, hayangna, sarek dilawan kumanehanana. Embungna ngaji dilawan ngaji. Itu bertarung. Tapi kaheran dengan kamaut. Gitu kan pertarungannya. Bahkan saur Kanjeng Rasul ketika para sahabat beres ngalaksanakeun perang anu jumlahna memang teu sabandi 300 ngalawan 1000 harita dulu dimenangkan ku orang Islam para sahabat membantu Kanjeng Rasul ya Rasulullah ini perang sangat luar biasa 300 ngalawan 1000 berarti perbandingannya hiji lawan 3 bari situasi orang kafir perlengkapannya lengkap perang ke baju perangnya tina besi itu
pedangna tuluy kudona tuluy tombak lengkap kabeh. Beda jeung orang Islam, mun Islam mah saayat perang karena jumlah kurang, perlengkapan kurang, tapi ketika perang ternyata menang. Nah para sahabat ngomong perang luar biasa tapi menang gitu. Sangat melelahkan. Maka cakap Rasul, perang lawan Yahudi mati indek, perang lawan Yahudi mati babak. Mulai saya perang kawan. Sok orang tinggalikeun dia. Lamun ketika contoh aya masjid di non bahasana teh dibongkar batu dihancurkeun. Ieu jelema anu tara salat, jelema tara ngaji, takbir ke urang. Da ngabela. Masalah ieu mah. Ayo burung ngaji ieu dihancurkeun, ieu jelema nu mabok dia ngabela. Perang masalah ieu mah. Tapi lamun merangan diri, nah supaya dirinya bisa ngabdikeun diri ka Allah, dirinya bisa melaksanakan sholat yang ngaji, itu lebih sulit ya, lebih hese. Aksi Palestina, ini orang ngebela Palestina itu kadang-kadang justru manusia kita saking minuan, mana-mana. Soalnya masalah fisik, tapi namun ketika masalah jiwa, nah paksakeun kana tahajud, paksakeun kana duha, paksakeun kana wirid, paksakeun kana istiqomah. Ieu mana dae sih pertarungan dia. Entah setiap waktu, setiap saat di mana wae itu jelema-jelema saleh teh aya dina kaayaan lelah. Lelah sebenarnya. Dan cuma teh katingal. Kudu jauh-jauh ting kieu we, urang enak ngaji we. Ngaji we 2 jam. Itu lumayan melelahkan itu. Leuleus itu. Walaupun secara logika mah teu kaharti kudu leuleus mah nya da kitu mah diuknya. Diuk bari ngarokok nya, bari ngopi nya. Teu matak capek ieu cuma kan melelahkan jiwana eta. Mun ngaji. Asal lamun dibanding-banding ya. Mang kode teh nya, mang ubus atau mang Budi pas gawe bangunan teh. Asal teh gawe isu bikin ka sore baru kieu pakok eta. Beujeng ngaji asal teh kahan makan ngaji dah. Ya, kahan makan ngaji. Leuleus kana ngaji. Leuleus kana tahajud. Leuleus kana wirid sok tanyakeun. Tanyakeun aku. Aya mastikeun. Agung teh aya. Kan sok jaga malam teh gitu. Mungkin tempat isi tempat itu biasa wae nepi ka subuh eta. Tapi bawa ngaji ge. Dan pikeun ka subuh ngaji mah paling jam 11 beres. Sok atam turunna biasa. Luar biasa ya, leuwih tuluh tibatan ngajaga pikeun ka subuh. Nah bagian nafsuna nolak. Nafsu nu aya dina jiwana nolak ieu. Nolak. Jadi pertarungannya mencapai mah di dalam dia. Cara bola, cara mate mah nih. Kan alim film-film bola nih dari yuk justru tinggal mana kau perang pok eta teh gambaran jelema nu perang jeung nafsu. Begitu teh cicing ngaji nyoba di jelema pok teh. Mentak lamun misalnya orang hayang ngapikeun diri ka Allah, hayang jadi jemaah ibadah, mumpung tah dina lelahna ngalawan jiwa, moal bisa. Tetep kudu ngalewatan eta tah. Ngalewatan naon? Ngalewatan capek. Kudu lelah. Bener-bener. Anu perjalanan ka Allah mah. Misal dulu perjalanan ngalewati hawa nafsu teh dibandingkeun jeung jelema anu berjalan di gunung pasir anu tertanam jutaan ranjau. Misalnya aya hiji jalan atau hiji pasir aya ranjauan teu bedug. Aya teh urang lamun leumpang sorangan teh aya bedug pae. Nah, maka butuh jelema-jelema urang teh nuntun urang supaya salamet yang nyahun kana ranjau-ranjau eta. Awas tadi dia ranjau leutik. Awas tadi dia ranjau leutik. Ing sakumaha ranjau jutaan lamun dibejang orang mau mantap nikah.
Tain nafsu teh hese nafsu hese bedegong nafsu. Jadi makhluk kalau numpang bedegong nafsu diciptakeun nafsu. Bedegong. Tah maksiat teh timbul teh kusabab tina kahaya enak teh kahaya. Wa aslu qul kulitatin wa yaqdotin wa ifatin ada murido minkaan. Sabalikna bisa ngalaksanakeun kataatan modal awal supaya orang bisa ngabdikeun diri ke Allah. Modal awal supaya orang bisa jadi jelema nu saleh. Jadi jelema nu taat teh nyaeta ada murido minkaan. Kudu ngalawan, kedai kudu ngalawan. Hayang bisa sholat mawayah, nak kudu dilawan. Hayang bisa ngaji mawayah, nak kudu dilawan. Begitu moal bisa. Moal. Wayak dotin, ayat 2. Wayak dotin, kesadaran, waifatin, jeung kesucian jiwa. Jadi lamun jelema manehana terus-terusan ngalawan hawa nafsuna. Jadi embung ibadah dipaksakeun, embung ngirit dipaksakeun. Hayang maksiat dilawan ku manehana. Takena teh wayak dotin bakal ayana kasadaran. Jadi ke kesadaran teh timbul kesadaran. Sadar kana naon? Sadar kana sagala hal. Sadar bahwa urang teh hirup teh teu lila di alam dunya teh bakal maut. Sadar. Da urang sadar bakal maut. Anu sadar bakal maut mah moal mungkin ngalakukeun maksiat, moal mungkin ninggalkeun ibadah, moal mungkin ninggalkeun salat. Pangna teu salat teu puasa oge maena teu sadar tapi teu sadar. Sadar bahwa kete urang daerah teh bakal ditanya mandro buka saha pangeran anjeun. Tuluy ke daerah teh aya pembagian buku catatan amal. Ya ditimbangna amal urang, aya dipertontonkeunna amal urang. Kayak urang teh dikumpulkeun di alam asal. Anu dudana teh ribuan tahun. Sapali kaul mah urang teh cicing di alam asal teh 50.000 tahun. Di alam asal cicing 50.000 tahun dari posisi matahari tujuh. Sadar kadinya sehingga lamun urang sadar kadinya tah perjalanan alam barja diudangkeun ge aya hisaban aya mizan memeh eta teh di masa 50.000 tahun dulu dibuka ku Kanjeng Rasul tapat uzma langsung aya ta persidangan dirinya eta teh lana teh 50.000 tahun tah sehingga lamun jelema sadar ka dinya hirup di alam dunya mah 70 tahun sakeun tapi dibandingkeun jeung akhirat mah sabalangsak jelema hirup dalam dunya kadang duit teh lolobana teu boga kadang kalaparan lolobana susah lamun sadar teh endai hirup di dunya susah asalkeun di akhirat ulah susah kitu sadar sabalikna jam naon atuh aing teh duit serba aya dina naon kabeuli dahar geuna sare geuna hayang naon kabeuli wae lamun kira-kira teh di alam mahsyar teh urang mangkat gelakan jang nambah dunya mangan sakeun tah ayana kasadaran eta teh sageus urang ngalawan hawa nafsu teh lamun misalnya teu ngalawan nafsu moal eta kasadaran teh moal lamun jelema hirupna terus-terusan nuturkeun hawa nafsu tah kasadaran teh moal aya moal kasadaran
tidak sadar. Asal kalau membuka masalah dalam dunia tegas yurin, padahal kamu bisa dibandingkan dengan permasalahan di akhirat itu naon. Jadi sadar. Jelema nu sare anu mimpi anu sare aya nu sadar mudang. Tah lamun misalna jelema tadi terus-terusan ngalawan hawa nafsuna, hiji bisa ngalaksanakeun taat, kedua bakal aya yang kasadaran. Sadar bahwa Allah teh Maha ningali. Sadar bahwa Allah teh Maha mengetahui. Allah teh ngadenge gitu. Sehingga lamun urang sadar bahwa Allah teh ningali ka deuri urang, geus teu butuh urang amal yang ditinggali ku jelema. Cukup we amal teh ditinggali ku Allah. Rek sugan urang teh amal hade tapi ku barudak tinggal di urang teh amal goreng teh jadi masalah. Penting Allah ningalikeun amal hade urang. Jeung sabalikna percuma urang ayeuna ku batur ku jelema teh ayeuna panang hade ari cek Allah goreng majang naon. Tah kasadaran teh bakal timbul. Wa'ifatin lamun jelema terus-terusan berjuang ngalawan hawa nafsuna bakal lahir kasucian jiwa. Kasucian jiwa teh hatena bersih, jiwana bersih. Kan urang mah aya salat teh aya salat ya. Najis jiga tai kotok jiga naon bahasana teh bangke pan getih nanah paneta najis. Sehingga lamun mawa najis teh salat teh teu ditarima. Masih sabatas gitu ta urang. Tapi kan aya nu ngaranna hate atawa jiwa. Jiwa-jiwa anu kotor, jiwa-jiwa anu najis. Kumaha jiwa-jiwa anu kotor teh nyaeta loba berharap ka makhluk. Ada jiwa-jiwa kotor. Aya ria, aya kapanang ku makhluk, aya ujub ngarasa diri. Jelema pang solehna, pang bagerna, pang ahli ibadahna, pang ahli sedekahna. Eta kan kotor jiwana najis teh. Aya teh jiwa-jiwa najis. Sehingga mun keur salat teh mah secara fikih mah ditarima, tapi secara mani mah teu ditarima. Ruhna da mawa najis. Tomat teh urang mah sum'ah teh ulah kadek. Berharap kene ka makhluk, berharap dipuji, berharap dimuliakeun, berharap dibere, eta teh najis teh jiwa ieu. Kamari tapi diajar sarua dan bisa orang ini cuma diajar kamari. Mah teh urang kita rumah sakit BPJ temenan status di WA apage moal ieu tah di WA. Nah geuninganan hiji apasieun aya harapan hayang dibere ku batur, hayang diperhatikeun ku batur, hayang diurus ku baturkeun, barulah apaleun. Capek beberapa mah termasuk minah ongkoh ya ulah status mungkin urang. Ya teh diajar supaya hati teh ulah berharap. Najis ngabersihan jiwa. Saeutik. Ngalamgar kados dunia ngebejan dengan status dan beureun baratur beureun status sehingga harap hayang sorangan we kalau masuk terus sorangan beres balik sorangan gitu tah. Perlu teh ka jelema-jelema memang butuh tenaga gitu yang nguruskeun. Rasana mah nya kira-kira sorangan. Tah itu diajar supaya hati teh ulah berhalap ka makhluk.
tidak ditutup beda tapi pengajian dan video kurang di kesalahan ini harapan jadi beda bukan berdasar itu menghindari bergantung ke kamu diajar dan juga tak lamun misalnya jelema teh terus-terusan ngalawan-lawan nafsu memaksakan diri melaksanakan perintah Allah tah bakal lahirna kasadaran bakal lahirna kesucian jiwa pertama otomatis. Jadi lamun terus-terusan ngalawan-lawan nafsu teh otomatis tah si jiwa teh kanaria mulai mana dikurangi setik-setik karena ujung mulai dikurangi setik-setik gitu. Hayang tenar dikurangi setik-setik gitu. Nah ya batur mah kan sok kamari diantarin jepek kan hayang tenar hayang katingali kan kadang sok dihindari kan bebas mata apalin saha urang teh aja sekarang main menyebutkan urang teh di lumur teh kieu teh main menyebutkan gitu. Supaya bersih jiwa biasanya kan misalnya orang ngobrol dengan orang-orang baru abdi mah sebenarnya di lumur teh bro ngabahasakeun tentang kehebatan diri. Nah, jelema-jelema salih mah jelema-jelema saleh. Kadang disebutkan jadi tuawu teh. Mikirne pas kalimat hari subuhan teh geuninganan gitu. Supaya naon tadi teh terhindar jiwa-jiwa anu kotor. Tak kitu kesimpulan mah. Jadi aya nakamaksiatan usabab jelema teh terus-terusan nuturkeun hawa nafsu. Para solihin, para salih, para wali, para nabi, jelema-jelema soleh itu unggal detikna, unggal waktuna dicapekeun ku nafsuna. Capek. Sehingga lamun misalnya orang tadi teh hayang jadi jelema soleh, hayang jadi ahli ibadah, ahli taat, tapi bung mengalami capekna moal bisa kalaksana. Sebab aslu kulli taatin modal taat teh ada mulo ulah nuturkeun kana hawa nafsu wayana paksakeun teu kitu mah moal bisa moal nungguan turun nungguan hayang nungguan teu hoream nungguan teu tunduh moal datang ese tetep kudu dipaksakeun dasar kitu mudah-mudahan manfaat